Aduh, naon itu baju aing? Astagfirullahaladzim. Cenah amis, cek nu dagang mah deuh, ampun, haseum kieu ge. Teu ka hati aing mah euy ku si Api jeung si Edi. Ayeuna teh gawe teu baraleg kira. Ka warung nganyuk, ayeuna teh geus tara mayar. Ayeuna teh keur diantep geus aya saminggu leuwih mah. Keur dieu teh digawekeun, teu ditanya antepkeun we. Soream kadang ese ngajejeh-jejehna mun gawe dibere gajihan teh ka mana duit teh tara balanya ka dieu ngutang we ka dieu mah alieur dia mah teh ya naon teh sia goblok sia kenal di yang ngalamun sia mah orang teh apa ngabutuh teh ka Bu Haji tapi asal itu euy Bu Hajina euy duh itu kumaha teh ada beda gitu. Oh, sarada beda gitu wajina euy. Dia. Bang era dia da kalebakna ge deui euy, wajina euy, urang ge ieu pi. Butuh pi rek nganyuk minyak, ting bakal dibere ting moal. Di mana nganyuk naon teh ka Bu Haji ayeuna? Oh, aya loba we mah ngabutuh ka Bu Haji mah. Ieu teh urang cobaan yeuh. Teuing euy, aya rada baringung euy. Bae lah hayang nyaho lah. Cobaan yuk. Euna mah tuh. Lah ieu tuh. Kiraku, mah mere di wae mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran Bu Haji na aya nih. Aya naon ka dari atuh? Sarangan wae tuh Bu Haji ngopi teh. Biasa we Bu Haji teh. Aing teh dar sia mah daratang atuh. Kalau kunaon atuh kalau sagala. Sia mah da ari di titah teh meni hararese sia mah. Atuh da. Nyuk mah pan ka aing sia. Da kena pagawean di luar atuh Bu Haji di sorangan heula naon teh. Gaji dibayar ku aing pan meuli mah lain ka aing, atuh deui ka aing sia mah. Urang mah kagok pan boga hancar di ditu atuh. Ayeuna teh pan pigawean teh urang teh keur meujeuna di sawah teh, sia mah pan embung digawe di urang. Amal pangabutuh maning ka aing keneh, ayeuna aya naon atuh? Ya tarang butuh minyak lah. Anjing aing geus naon. Nganyuk minyak. Itu orang di Lebak mau sampo ditanyakan kalau majikan minyaknya cenah beak betul lagi panjat can mayar atuh di kewe sekalian atuh aing sia naon itu orang mah itu antar unggul aing ieu salak benang opi bae gue opi main gegalewangannya kasia mesti mere komode ke aing rek loba aing mah nganyukna goblok tetap aduh aing keur palusi ngasih teh sumpah aing da sia mah resep pokona mah di titah mun di titah teh kudu gawat ku aing teh geuning pangabutuh mah aing keneh sia teh berarti mun ngocobak wae mere moal teh pusing aing lah bae meuni kitu ayeuna mah euy mas balik kali ayeuna lieur mun ngasih dia teh kalau aing sakilo we atuh kapok kitu urang geus balik balik ayo tuh dia balik dia aing ka Bu Haji jadi kitu urang mah tuh iya aing mah Li. Nah, ini nama jadi gitu Bu Haji teh euy. Tapi orang eta ngajak pihak sakitu teu mere nama euy. Nama kieu lah urang gawean we lah. Aing gawean naon ieu teh? Gawean naon? Mana nanti gaweanmu Bu Haji itu pada kieu mah. Iya bener euy. Bener mah sok butuh tenaga. Kalau di tanah mah nyarok cok gawean eta. Minyak sakitu teu mere sih. Nu barang gawean lah. Naon ku eta na atuh mah teh? Orang buruk ke pokoknya teh. Yeuh. Bener sih. Kumaha lah itu mah. Dana. Itu Bang, saya di diopi lah tuh. Itu saya mana di dulu. Aduh, karek tepi dinya teh si koplok tadi. Aduh, itu baju aing. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu si haram jada. Aduh, kumaha baju urang ieu. Aduh, Gusti aing. Koplok eta mah bener-bener jelema. Baju urang eta aduh paling ngaji cenah. Ya Allah.
benar-benar eta sebelena Gusti astagfirullahaladzim. Ini baju aing kaning baju panti ngaji gitu goblok ku gans ya teh